Alhamdulillah sereh teh segala lede tinggal ngaborongkeun ieu mah lamun aya anu meuli ieu teh mah. Oh, baradag tuh sereh teh alhamdulillah iya alhamdulillah ieu kudu rada dicabutan ieu beungna teh hayang leuwih ngagedean mah ieu sereh teh. Tapi dah malah rontok ning tuh. Lanjutan Biasa ya. tuh iya serenek dijual mal iya Kang. Lalu tikene tapi sih hari diborong mah tika ditutuh diborong hegae. Aya ari arek mah gitu. Borongkeun eta lah. Hegae. Rek diborongkeun mah rek dibeli kabeh mah. Jadi harga pasaran barang Kang ya. Pasaran mah nanyakeunana ulah ka kuring mah teu apal kuna ka DKM eta mah. Taka beneran DKM aya di dinya susul. Tanyakeun ka DKM. Orang tanyakeun aja ke DKM ya. Si Gana itu tuh DKM tikerna nya. Iya sih kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak DKM dah Mang. Alhamdulillah cari ka. Aduh, keur ngopi ya. Ngopi tah. Bener. Ningali nu panen tuh. Benernya. Naon kita video kita? Henteu nya teh peryogi ya teh abdi teh bade naroskeun pasaran. Saha maot? What? Sanes eta pasaran hargi eta. Harga naon maksudna itu pasaran? Hargi pasaran sereh abdi teh tadi kan naroskeun ka tukang kebona. Soalnya teh piwarang ke DKM gitu. Atuh da naon urusanana aya rek borong sereh kita nanyakeun ka DKM lamun kitu saya nu maot kara ka saya nanyakeunana sok ararane ieu teh. Agawean beureunan eta mah. Lamun nanyakeun sapasaran rek minjem aya nu maot tah. Heueuh ka saya ka dieu ka DKM aya ngajual sereh mah atuh saya mah bener nyaho pasaran sereh sok ararane. Dasar si goblok.